Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Hari Sunandar di kelas 12 IPA genep. Di dieu sim kuring bade baris mintonan monolog anu judulna Rama ku Dery Alfajar. Wilujeng nyekseni. Ngaran kuring Rama ngan sakitu-kituna. Oh papanjangna kuring kenyaho kuring bisa diaranan ramal kuring oge mah bisa protes pada Obama atau Lionel Messi. Kuring mah protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan ngahiwa jeung papalimpang dina jalan kabeneran. Kuring oge mah protes pada batur sok nyebut kuring gelo. Padahal cek rasa waras kuring teh jejeg miring tesing. Padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu osok malingan duit rakyat, anu osok membesarkeun harta rakyat. Pamimpin tarang ade jeung osok nuntun rakyat anu ngecerit teu bisa makdahar. Pemimpin ngahaja nuntun dina kaayaan rakyatna nu sagala kakurangan. Pemimpin gampang jadi pemimpin teh anu gede tanggung jawabna. Jadi pemimpin mah bisa gawe jadi pemimpin. Lamun ningali anu mantri pada hayang jadi pemimpin nu mata kuring mah Barata hayang seri. Kabeh hayang jadi pemimpin. Ting sadar ari hirup mah pada boga lancegan moal bisa kabeh jadi pemimpin. Ban salat oge aya imam aya makmum. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah kapan leuwih hade rakyat tibatan pamimpin anu kucrut. Sabab jadi pemimpin lain gawe seeng kuring mah teu hayang jadi pemimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh beban atau anu ngatur dewasa nyari jiga kuring bebas teu kauber ku baturan. Ieu matak lamun hayang hirup di manehna nya pastina sagala kasusah hirup mah jiga kuring.